dia? Oh yang tadi kan itu? Marah. Oh marah. Yang biasa marah. Maka kalau itu jangan marah-marah ya. Masya Allah, tabarakallah. Mak, punten. Urang teh kamari parantos ngalaksanakeun kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat 17 Agustus. Berarti emak teh kada emut kana 17 Agustus. rokaat maka Assalamualaikum. Jawab atuh aja jempel wae. Astagfirullah. Konok deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengawalan salam gising dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Barokah yuswana, barokah kasabna, seueur rizkina, ageung milikna, ageung gagaduhanana. Kepetir jalanan sholat hari keprok-prok selain jadi mohon deui kamakam jalanan letih lu aladir manisan ngajawab salam manisan daun salam daun talus lu ngajawab salam asing pada lulus kade daun terusna udah dicampur ku daun gedang nu ngajawab salam palingan laleles da masih keneh mikiran hu astagfirullah kesadaran alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan khairul umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada ala sairil umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil abham sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di makarimi syam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wal malaikati ars wal malaikati muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi muhkamil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anas pernah ngapalkeun ngajawab salam ngajawab Allah ngakipakaan aya 10 gurun turun ya. Ya supados urang ayeuna teu supados urang tunurutan tinggalkan dia siap tinggal lamun seuk teh mah nyebutkeun Allah kudu serempak sadayana lamun teh mah ayeuna parangan simkuring acan beugieun ulah waka urang nyebutkeun Allah siap di 2 3 acan kalem nih kalem wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
beres. Tengah juga. Mudah-mudahan anu keduh penyewat kunek sing damang ayeuna keneh. Eta kalah di aminan teh barang itu. Sehingga lama sadaya. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fahamnaha wa Sulaiman Daud Zabur alaihi salam. Man kana hayya wa yahiqul qawlu ala kafirin Allahumma iftah lana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala fi doa pangaminankeun khusus musim kuring sing ridho sing ikhlas sadayana mangga. Allahumma yassir li rizqi wa yassir amali li sadi ibadati wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah. Wa yassir li wa li fi istiqamati fi qaryati wa sahiri mahlukati ajmain. Kama sahata Fir'aun li Musa alaihi salam wa li qulubihim kama la tahdi Daud alaihi salam. Wa innahum la yantiquna illa bi qudrati qudratillah jalla sana Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dunya wa fahman wasi'an ya kashifal muskilati alim sirri wal khulya. Ikshifani an ujri hadhil ma'ani ila haqiqati masail wa hfadni anil khata'i wad dalal. Anta muwaffiqu li amri wa anta ya allamal ghuyub. Walhamdulillahi rabbil kapayunan ingker sana pengatur laku panata acara garis dendrek master of ceremony garis miring MC nukusim kuring dipihormat ibu kali bapak terang hatosna MC ke MC hatosna terang ke MC teh hartos nama manusia cerewet aja jantan namun abdi tadi panggil ke bapak MC mau desa ke panggung mata kurang doakeun kurang sadaya bapak MC simpanjang biswa amin. Anu puji sim kuring dipihormat ingker sana para kiai para ajengan para sakir wa asatidz sami hadir di tempatku anu tetesa disebatan asma kali jabatan hiji-hijina mugia sadaya para kiai para ajengan sing para jang yuswa sadayana amin. Aparatur pemerintahan mina adna wilayah ila ala wilayah tikawit bawahan dugikeun ke atasan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limas, Bapak BPD, Bapak Kadus khusus Bapak Kepala Desa anu tadi parantos masihan sambutan ke urang sadayana mugia anjeunna sarekum aparatur pemerintahan sing panjang yuswa tur barokah sadayana amin. Para panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikawit kedua dugikeun ke anggota sadayana anu sami-sami nyakseskeun ieu acara termasuk ibu kali bapak anu hadir di tempat anu sami kusim kuring dipihormat mugia urang sadaya sing tiasa kempel dijaga di yaumil akhir buktos di surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal satu acan sim kuring bade ngacapak sim kuring bade nepangkeun heula wilayah sim kuring teh urang Sumedang jauhna ka bina-bina tadi parantos didugikeun ku kirsana pangatur laku panata acara nami sim kuring kalawan asma lakokna sahaja ieu teh anu cicing pengen sadayana kapungkur sim kuring teh disebutna teh AA ku jamaah ibu-ibu naon AA teh ajengan alit teh naon sababna kapungkur kantos miringan sim kuring pidasir tingkat Kabupaten Sumedang alhamdulillah sim kuring juara kahiji alhamdulillah. Kelas angkat di Provinsi Jawa Barat sim kuring juara kahiji deui alhamdulillah. Sabab tilu peserta 50 urang untuk hadir lagi 48 urang gitu. Aduh nuhun. Jangan ke acan gawa cai aja. Kita aqua aja. Atau mana? Ieu teh cai aqua. Sok ingat aja kieu. Kapungkur kerja di santri Ciherang terus jadi balik oke Ciherang eneh wae tapi tong salah cek urang kampung Bogor mah air putih itu adalah air yang sangat murah saja gampang air nama ku jamaah teh tuh disebutna di kawihan AAPB naon AAPB teh ajengan agung proyek Busakal aja ini menjadikan senang Allahumma sholli wa sallim wa barik. Inti nama sim kuring ka ieu tempat teh sejak silaturahim ka sadayana mugi ditampi ku urang di sadayana. Diwan urang sarengan shalawatan heula mangga pamuntun urang Indonesia Maulid urang sarengan shalawatan heula. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salat
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salam salatullah si baru pala laut si kurang tesela ya orang dia mengarakok ya mengarakok. Hei halo orang belah itu sholatullah Bandung, Jakarta, mana hurufna, mana buntutna. Lumayan dikelenten 50. Cik, kurang lebat heula. Bapak kali henti lebat. 2, 3 kurang dijempe. Sholatullah. Tujuh puluh. Cik di payun. Sholatullah. Genap puluh. Sabab pangseur mah dicinggikan watos sendiri lepas kita Allahumma sholli wa sallim wa barik. Taring kolot bojong kaso ka pasar mangun rancatan. Beuki kolot beuki ngaco tara salat acan tara salat can sholatullah. Tarikan suaranya. Salawimah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ay bisa dangdang teu bisa hejo bisa dangdang teu bisa hejo. Aduh ayeuna gitu aya mana jaminan hari tiung nadi bengket make baju kawas lepet make cala nama rekat dahai yang katanya pasang keceplosan udah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maha usapkeun sadayana tinu masaka kanu patuangan kanu sampean kanu tuut dugikeun kana romeheunana. Ah. Dina we Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dikawitan ku puji anu janten bahasa kahiji ngancikna dina ati sanubari urang sami-sami panjatkeun kadatna Allah anu maha suci
anu mana Gusti parantos maparingan informasi ka nabiku mangrupi Al-Qur'an anu suci anu lebetna teh puji pamuji ke setiap jalmi, tapi urang ulah wani-wani muji ka hiji is. Sok bantuan mun abdi salawat kirim salawat. Ulah wani-wani muji ka hiji is anu geulisna kawantiwan, endahna dari bidadar anu turun kabum, tapi urang kedah muji kana Allah Rabbul Izz. Itu turunkeun ku bahasa kedua nyata puja ece pantos muji mobil naon cenah puja anu janten bahasa kadu ngarangkep di nurang ngagantel di nudat urang sami-sami panjatkeun kadatna Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana Gusti Allah parantos maparingan hidayah kana pi urang sadayan, tapi urang ulah gana-gana mujak ahli jajak anu kasepna ka binabin bakal dikatokan endah leuh bulan purnam kasepkeun hiji pamud di Indri anu sok nongkrong di Bollywood teh nyata Akang Gopin Akang Gopin anu jatuh idaman istri di zaman baheula henteu di zaman ayeuna tapi urang kedah muja ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam mugi tetap dibocor-golontorkeun ka panutan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad. Bahila kepala kula wargina kepala sahabat natudugikeun ka seluruh pengikutna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet kana jajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah acara Maulid Nabi inti nama urang teh bade ngaji. Jawab sadayana. Tingali ka dieu ulah hiceu-hiceu. Intina urang teh bade ngaji. Ya, kerja mah anu sok ngawas mah geus kantenan punten termasuk urang sadaya ganjaran paling utami lebat ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hoyong ka surga hoyong. Tos terang jalan teu. Ka mana mah cecea jalan ka Jogja. Ka dieu mah sakaang kapali wetan. Ka mana mah cecea jalan ka surga. Ka dieu mah alah ieung ka panga. Jian ka panga. Kosan tung. Aduh. Berarti aku di Sumedang. Lamun aya turungtung tadi tungtungan kujering tepati menahna. Jadi intinya mah urang teh bade ngaos. Pas ngobrolnya ku sarwa itu ngaji. Bade ngaos aja. Lamun urang hayang berkah ulah hilap urang kudu ngaji aja. Sok sareng-sareng jawab serepak ku sadayana. Hayang berkah ngaji, obat bingung ngaji, obat susah salaki leungit jangan ucapkan lain-lain ngaji jangan bising salah balikan nih. Hayang berkah obat bingung obat susah hayang nagih bayar ngaji bayar baca abdi bare nagih aung dibilang dina syaitan seueur eta ebel guru nama ece bayar guru. Insya Allah bersalli wa barik. Ia katingal wajah-wajah calon pangeuseuning surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercahaya sadayana alhamdulillah. Bakal dijadikan ku Allah widadari surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya akang punten urang akurkeun heula jeung urang sadayana dina kitab tafsir Yasin. Sifatan bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala nu kahiji lamun nganggo acuk sahelai saja katingali eusi jeung jeroan-jeroanna. Anu kadua sifatan tina bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala teh punten lamun seukna mah acaina lungsur ka alam dunya cekil anu pertama ieu cai nu aya di alam dunya bakal kawar sadayana, nu kaduana bakal amis sadayana. Coba akang akurkeun jeung acai pamajikan urang. Amis apa pahit? Seungit apa bau? Hangruk urang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Da urang mah kadang-kadang sok tibalik ai ka ulama mah sok gagas siga bidadari.
Nah ini imah siga kunti aja rambut siga ku angin puting beliung di dia pulau Sumatera jeung pulau Jawa baham bau sama godin kadang-kadang bau jengkol aja dan daharannya jengkol jeung jengkol isuk-isuk berang-berang peting-peting orongkol aja mata loba lurun ka rumah tangga teh akibat ku jengkel aja lain jengkel jarengkel eta mah masyaallah tabarakallah. Nah itulah mudah-mudahan orang si janten keur bidadari ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal Ibu punten walaisa lahum adbarun cenina kitab dako ibu akbar mah engke di surgana Allah teh urang moal ngagaduhan imit aja mata di surga mah moal aya tukang kloset moal payu aja dahar tuluy ngadahar kang punten moal aya bahasa miceun eta di surgana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di darasan siang ieu urang sadaya maksudna bade pangaosan urang baca heula ieu mah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam DKM Masjid Jami Al Hidayah Bogor Lakana Sukabumi ya Kampung Bogor RT 02 RW 02 Desa Sukamaju Kecamatan Kersamanah Garut Sabtu malam Minggu 30 September 2023 pukul 14.00 WIB sampai 22.00 penceramah kuring cangkurileung aja di Sumedang mah kakenalan teh cangkurileung aja lupa kumaha tuh pengasanapun guru di Sukabumi mesin eta mudah-mudahan asmalakum dikesanapun guru sehingga jangan doa sing pas kamu sim kuring bandar sang sarjana amin ya Allah ya rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kangjeng Rasul teh jami anu mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah jama biasa. Ibaratna ge Kangjeng Rasul mah intan permata. Aya kalimahna Muhammadun basyarun wa laisa kal apa itu hajari bal huwa yakutun wa laysa kal hajri. Nabi Muhammad teh ibarat inten permata batu anu sae ai ulama punten teu batu acan. Maka Kangjeng Rasul teh jami mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Halo. Teu poe iklan pasti lu ngomong ka ditu aja. Teu usah diangkat we sorangan. Ningali ka dieu tong. Jadi punten urang teh memperingati manusia anu mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu kejadianana sebelum Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia, Allah nyepengan sapepel tina nurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dibagikeun ku Allah janten 4 bagian. Nu kahiji Allah ngadamelkeun Lauhul Mahfuz, anu kadua Allah ngadamelkeun alam kolam, nu katilu Allah ngadamelkeun aras, nu kaopatna dibagi 4 nyata cahaya siang, cahaya bumi, cahaya sangka urang, bahkan nu kaopatna tina 4 mah disimpen hanapeun aras dialihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka saha nyata ka Kangjeng Nabi Adam alaihi disimpen nurna Kangjeng Rasul dina tomogna Kangjeng Rasul sehingga pasajadal malaikat sadayana malaikat sujud pengkeun Nabi Adam sadayana urang ngaos sakedah sabuman tadi sarumi ki cenah di dieu mah ngaosna cenah kedah aya atuh ngabojeng lagi kedah aya insyaallah umi cenah kumaha ngayok karetah we ieu mah ketika dia nama urang ngaos sakedah malaikat sadayana sarujud pengkeun Nabi Adam alaihi salam. Cek Nabi Adam kieu Gusti alih naon sababna malaikat pangga sujud pangeureun kami. Yang turuna ila nuri habib sabab
eta malaikat teh ningali nurna kakasih kami Muhammad garana Gusti alihkeun ka payun supados abdi bisa ningal kana indahna eta nurna Kanjeng Rasul nya ku Allah dialihkeun kana ta'arna Nabi Adam alaihissalam malaikat ngalih ka payun sadayana sarujud sadayana payun Nabi Adam Nabi Adam ngadakwa di ka Allah Gusti alihkeun dina tempat anu bisa ningali abdi kana indahna nurna Kanjeng Rasul nya dialihkeun fi sababati nyata kana tulunjukna Nabi Adam alaihis sehingga kumaha Nabi Adam tambah-tambah gagahna tambah-tambah kasepna sababiah katempelan nurna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kitu dialihkeun ka saha ka Nabi ka Siti Hawa dialihkeun ka Nabi Sis alaihissalam dialihkeun ka saha min karimin ila karimin wa min karimatin ila karimatin ti jalmi anu mulya ti pamugat anu mulya ti awe anu mulya dugikeun ka ibunda Siti Aminah nyangkrung sabaraha bulan 8 bulan lamun ceuk urang mah ceuk hamil 8 bulan nyangkrung ieu ngan beda hamilna ibuna Siti Hawa jeung hamilna ibuna Siti Aminah jeung hamil urang beda ceuk ari urang mah kadang-kadang mun hamil pamajikan urang akang punten sok ogohan datang hamil sabulan geus kara sebel sagala bau ceuk leres teu ceuk jawab ku sadayana da teh pangcapena leres teu sok barau sok sarabel leres sangu bau sarimi duit henteu cuman cek salaki deki salaki mimpi Jakarta tah nek atos 5 juta oh sudah henteu di sana buru-buru teu bau kana kitu mah matak bahasa sakumaha sok dietang sabulan ngaherang 2 bulan 3 bulan 4 bulan kita ngan saurang we 5 bulan usik 6 bulan 7 bulan kolot cerik usik 8 bulan 8 bulan medal 10 bulan 11 bulan 1 tahun aya nu 1 tahun naon jelema ece keur ngobrolkeun jelema lain muning ece nyebut muning tarik melong ka api Gusti Allah ya Rabbana karim jelema ge aya nu 1 tahun nya sok dipasihan kelebihan ku Allah nyangkrungna sabaraha lami 8 sasih lamina masya Allah tabarakallah ya kadang akang punten ibu punten di urang mah ieu lamun pamajikan keur hamil teh kadang sok dilelewe kadang sok dipoyok mun jadi salaki ditetep dihareup siga keuyeuk ditetep di luhur siga ti buku ditetep di handap siga hafal ditetep di tukang siga daang ari ngolotkeun reuyeung majalkeun teh ngajalanan majalkeun gitu tah nu kitu teh dipoyok dituang kitu oh saya ngobrol jeung ustaz we ari usaha singkat mental di dieu. Da punten aya pangersana sepuh ajengan dia di dieu teh. Ajengan ngumpul direbet hargaan kurang sadaya. Sing tawadu kade. Ulah model di abdi ya budak ngaji teu apati budak saha ieu teh. Sok dititipkeun kana budak ngaji. Menawi cenah era ka ustaz teh era. Ece bising era. Giwing budak ece cenah ka bumi ustaz. Nyarak sampurna mil saslo centang ku kue kalengkong buang 8 kaleng centang diku pare 2 ton setengah centang diku artus 5 juta beres Pak Ustaz tadi nyatakan murah kali habis nggak bisa ngaji Al-Quran kerbanyak abis itu bisa atau budak mesin bisa ngaji Al-Quran nggak bisa kerja sama Pak Ustaz mana artus nanya duit ayah saya lupa emang ngomong Pak Ustaz bakal semangat budak orang bakal semangat buruk cek Ustaz dekit yang kali jangan ngalek ke kuda kali pantai ini buka aja buka kurwo cek kita rumah cek Ustaz teh alek cek kuda ke dar Ustaz semangat budak oke semangat dan alhamdulillah budak kurang ngaji di Ustaz tak menang saminggu langsung tuh bisa ngadengin aja dan meureun tarik teuing tadi bakat di kusuma Masya Allah tabarakallah ya ibu
perlu sadar hormatan simkuring ustad peran ustad di urang sadi kampung urang sadek lebih penting naon sababna dalamun seutia mah aya nu kasurupan pasti ngulang teh saha ustad lamun ayeuna budak urang hese wae ngalahirkeun pasti lompat ka puskesmas aja banyak usah di parajian usah pamarajiankeun lamun ku ustad di parajian pasti bakal kaduduk jeung ece-ece lamun aya nu kasurupan pasti lompat ka ustad hese wae budak kalahirkeun lompat ka ustad tengah penting geus imam ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta saha di jero? Ada saha di luar. Api cemimin. Aya cemimin. Ceu Imas aya, Ceu Dewi aya. Moal aya di mah cerong lah. Oh area sadayana mudah-mudahan nu sebatana meh sing lebet ka surga. Ngan syarat tak mau heula. Nu penting husnul khotimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak. Wah, Ibu Ustaz, itu siapa? Api cemimin. Oh, Asumin. Cemimin lebat kalau Ustaz karek kayak setengah jam saja setengah 12 menit. Ayo naon cermin kan dia? Saat senang Pak Ustaz, abdi teh keur ka peryogian pisan Pak Ustaz. Ayo naon gitu. Karena saat senang urang kali abdi teh bari ngahirkeun mun hese wae. Nah, ada aing teh nyieun. Salah situ cenah Pak Ustaz abdi teh diheukkeun doana we. Oh, gitu harus ketemu wacaina. Yang cenah Pak Ustaz dicaina mah hese di muka dengan dia. Buka ceritanya. Cenah Ustaz kieu. Oh, ini adalah lagi. Tiupkeun tah cemimin geus beres hidung anpek uyupkeun menjadi anak usapkeun kana beuteungna insyaallah lahirna pangalan. Cemin kumaha goloki. Ustaz. Naon deui wae atuh cemimin? Nah, cenah cai kana koreng saut nih. Oh, meureun gading asup kadinya. Masya Allah, tabarakallah, tengah penting setengah 12 penting atau masih udah Ustaz. Juga orang dukung ku orang sadayana guru-guru orang sadayana. Lamun aya nu maot pasti diurus ku saha? Ustaz, sok jawab ku sadayana. Nu ngadosan ustaz bungkus mayit. Ngurebkeun ngagotong mayit. RT sok ustaz ngagotong mayit di dieu. Ku RT aja. Ari sakala diborong ku ustaz ka tahlil ku ustaz ai ka ustaz mere jarcok kudu atuh ustaz teh ohe-ohekan wae mere sarung urut dinu maot dipake salat subuh ngajung julikan matak di Tanjung Sari mah Sumedang loba ustaz jujur saja kesopan nyebut julik ngan dia ustaz sudah siap mental di dieu tuh Allah karim masyaallah tabarakallah. Lamun ustaz di panggung juri berarti ibu kunti kabehanana. Tong salah da ibu-ibu mah di dalam ada tidak makhluk kan? Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi naon baca kunti. Masya Allah tabarakallah ya, dan hormati kurang sadayana. Insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Budak kurang bisa ngaji ti guru urang sadayana kade hargaan ku urang sadayana muliakeun ku urang sadayana insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah nyangkung salapan sasih lamun tos karaos dina waktosna bade ngalahirkeun kumaha we urang ieu beningan masya Allah tabarakallah. Rek bobo nyangigir hese, rek nangkuban sieun gitu, rek ayeuna nang karaktu ngapna kabina-bina kalibat di kursi we ece inung urang teh geuningan. Ece teh rek naros ari hamil nyeri teu? Ripuh teu? Ngalahirkeun nyeri teu? Bohong. Ngalahirkeun nyeri ari budak geus 5 lain nyeri ngeunah we ece kitu mah. Ece teh paling capek ti isuk-isuk nepi ka sore ibu nunggu ripuh. Tapi dipangdukungkeun di sadayana. Sok jawab pameh kadengen ku salaki aja. Da sabenerna mah nyeuseur teh ku salaki, gegeroh ku salaki, moekeun baju ku salaki, jawab ku sadayana. Nyeusehan ku salaki, gegeroh ku salaki, moekeun baju ku salaki, heungis rika ku salaki. Ayo cenah mah. Cenah cenah kitu we, cenah. Da kewajiban cenah gampil. Hiji nangkara, dua ngadang
ngadangukeun cariusan salaki eueuh ngadangka. Astagfirullahaladzim ngadangka. Ai urang ge sok kitu. Salaki politik bodoh yeuh. Oi. Cek salaki teh bakakak hidung. Puting-puting jadi bakekok, subuh jadi bungaok. Masya Allah, tabarakallah, dangukeun heula keluh kesahna kitu maksudna. Da ketinggal ya istri solehah hungkul salehna teh. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabareng eueuh. Ya nalika urang ayeuna bade ngalahirkeun supaya salaki urang apaleun nyerina aja ngalahirkeun. Punten. Dudut sirah salaki urang. Babana naon wayangna cenah ada bobiran ka dieu nya pare kalahirkeun neng teh wayangna cenah kudu mantuan naon ngahojeun salaki cenah mantuan ngahojeun ece ameh apaleun ripuhna ngahojeun kumaha datang teh carita nabi dan parantos sumping didinya kerowok ceuk bidan sok neng radang kaku nah teh kieu ngahojeun akhirna ngahojeun sia pamajikan ngahojeun salakinya hujud tapi nggak hujud akan kakak itu dua iya kan eta pemajikan nggak hujud kan hewan salaki salah hujud tilu kali nggak hujud alhamdulillah nu pemajikan nggak gebro nu salaki oke nggak gebro kan nu salaki masih sikia siki kacang siki jagung jeung sajabana bau di ongkoh manoyot begitu Bawa cek pemajikan anak, arek kamana budak geus lahir. Gandeng si aing teh kan kabusiatan gitu. Masya Allah, senang apa lu kecil? Ripuh aja ke sabenerna capek. Garas teu? Cing kali jawab karek ieu. Garas teu? Cek teh datang ka imam tadi kan ini cek ustaz naon? Dijadikeun dalil sadaya. Masya Allah, tabarakallah ajaban aja teh teulireun beres teh ngalahirkeun langsung hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Aja nyusuan 2 tahun lami ai salaki euseuh nyusuan teh. Ibu geus ngalahirkeun capek datang teh budak lahir ka alam dunya. Capek kaliweuh teh teu aya. Sangke we budak teh kieu ceuk teh geuning. Neng isukan urang ti kuncung aku naon atuh. Ya, punten abdi omat. Ai nyarekeun budak entong sok guru aneh-aneh wae. Ku sholawat kade. Ieu mah geurang nyarikeun budak ku lagu ayu tungtang aja. Ting-ting sote baheula. Kemana? Di mana? Budak teh belenge eueuh. Eta teh lagu ayu ting. Lagu naon judulna? Alamat palsu cek abi lain pokok tetengan aja. Sebab kamana teuing kamana hubungan. Lagu iwak peyek asup ka dieu. Iwak peyek nasi jagung. Budak penek hese jangkung. Abdi pernah euceuk ka bapak kieu. Pak cetari kapungkur bapak ngalagukeun iwak peyek henteu. Wah henteu cenah ada can usum harita mah heup beda abdi kurang jangkung cenah itu. Mata ka ustad mah ulah nyebutkeun penek euceuk tapi kurang jangkung teh sopan nyebutkeun penek euceuk. Eta teh ge apa ngareos anu sateunya. Apa sateunya ge? Masya Allah, tabarakallah untung euceuk hirup oge. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu sana hormatkeun sim kuring budak lahir ka dunya. Cek akina cek budak tahan oleng-oleng atuh osok ini gitu di dia haohakeun budak teh belenge euceuk ting bunga ada budak tinggal dieu ting hanteun gentos Allahu Akbar kitu cek urang teh tempona budak ayeuna lahir ka alam dunya euceuk nu ripuh-ripuhna kumaha punten nalika budak cerik dang salapan isuk-isuk cek budak teh kieu euceuk langsung kumaha kodok buriang lol eta teh jampe anu paling jitu budak jempe jam 8 penting budak disada kodok buriang jam 3 penting disada keneh wae kieu sadana
Ela kodok mulia lo si horeng bapak. Masya Allah, tabarakallah. Ih, tong dianggap beureuy kade. Saur pun guru mah kieu nalika ece masihan punten getih kawita mah beureum ngan diserot ku budak janten bodas amis rasana sakali eta budak nyedot punten paindara ece sami sareng 10 kaonan murluk dinu salina ece sadaya alhamdulillah ku budak 10 sakali aya dikenyot ku jadi bapakna mangka hukumna teh double lain dosana dia double ece ku budak kayak bisa 10 mau ku bapak Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik capek itu capek lain musuhan capek itu maksudnya gitu ribut teu menang teu kada teu sugan ece terek pengajian bapana kami rek pengajian sakodongnya wayana pangisuan ke budak 2 jam heula tetep urang anu capek jeung ribu mata puteun keur para sepuh sadaya khususna ibu-ibu mugia sadayana sing aya dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ih, da isi soleha mah ngode kieu we ngaraliung ayeuna. Make kerudung kabehna ayeuna. Teuing datang ka bumi langsung we haroda. Begitu. Sapraknya milieu isinya beraratul rek ke aratul kumah kutu jeung kuah asal Masya Allah tabarakallah ya istri solehah mah punten hudangkeun salah kita jam 2 peuting osok tara ugahkeun ke apa ya naon itu udah rasa dong ya naon antar kacai pakai sakit sok sorangan atuh mau kali isuk-isuk aya naon sudah jurigan jadi baca sieun kudu naon model di abdi we ece punten tinimbang bager ka salaki kalakah bager keneh ka jurig daya tahu lamun ngalangkungkeun di tempat anu ngarumpuyuk awi teu kalieu sadayana salutna kota poyong urang hapunten da urang sakudu saya mah hapunten nah ari salaki ke jatuh dina luampan tuh terus diidak we suka teh aya ditu kitu aya ya sing kapantu kade istri solehah mah kieu nalika ayeuna salaki keur calik punten kita bapak punten ya ngalaku beres mundan robah sikap urang siap bade moal nyebut insyaallah mah ganggat moal kali itu teh kita ki langsung we ke teh bapak punten ya tak gitu aja teh rumpuyukeun salira aja teh hapunten ieu mah kumaha atuh da salaki ke nongton Persib melawan Bayangkara bari menang 2 hiji aja ngalangkung hareupeunana pepet gitu teu salaki teh euy kenapa bocor malan ku salaki jeduk cerita kene datang anak jeung ijuna burut-burut oh berarti eta keluarga besar pokok aja Masya Allah tabarakallah kadang beres mudan teh robah sikap urang sadayana salaki bade angkat jumaahan siapkeun acukna osok tara sorban osok tara geus kepoe jumaah sakedap di jumaah yeung enjing jumaah sayogikeun raksukanana Bapak pilih pada angkat ke masjid mangga ieu kopona parados sayogi kopena parados aya oke parados salutos sayogi mangga geura angkat ke masjid cana menjadi anak cepetnya gitu enjing teh jumaah geus kitu dango we ku salaki geus dango salaki teh tuturkeun ku teh ka lawang panto osok tara barenog salaki aja rek jumatan teh kunaon lain ku ti kotok tapi ku doa assalamualaikum bapak osok tara enjing praktek siap nah ini dia pokoknya mah bapak-bapak lamun teu kitu telepon we abdi Masya Allah tabarakallah ti bapak teh waalaikumsalam mama geus rada jauh saeutik gerwan deui ku aceun bapak-bapak kadira sakedap aya naon deui wae dongna ieu sarasa keudi kalau si keropak 5.000 oh atuh nuhun atuh kitu mah bapak cenah ulah hilapnya angsula 4.500 kudu kasahan angsuran teh salah kita menang keropak ibu cenah hormatan sim kuring geus kitu kumaha bapana uih di masjid ibu tolong ka salat cicing lawang panto bukakeun pantona assalamualaikum bapak waalaikumsalam sana panganan dulu set
Oh sok tara. Urang mah eceu suntangan teh satahun sakali di era gitu teh pas Idul Fitri caritana pas Idul Fitri datang ka imah kudu mau rasul luar dosa imah lain tika jauhan ya kieu. Paham urangnya? Misalnya kita sarua kali kita mah. Cari acan di semanasnya geus sok eceu caritana Idul Fitri. Sana parangan. Bapak mangga cari. Itu cek aja teh. Enci praktekkeun sabulan sakali bae. Kan kalimah mangga cali kita bicara ke Jawa sebab di Sunana ada tanda jadi terpakai tebuku monggo soal colok aja dan gak ada sejuak colok salaki senang cari Pak cali kerasa kedah pemakai ngobrol ke bapak aku ngobrol bisa besok aku mau ya ngobrol na untuk kira-kira ibu tuh sudah kapir nah ini kira ya aja kan jadi tajam geus kitu tungkulkeun mastaka ejeu kana lamun jadi salaki. Ieu. Bapak, hampura mah. Dijualkeun markeun mah. Kalau bisa dosa kebetulan sebuatan cari harapan salaki di lahunana diusap ku salaki teh hampura mah bapak kilo pisan dosa ka emak teh cerik salaki kadeli ku jadi anak uswah dia contohna jadi contoh ke anak golok cek anak teh cenah emak di bapak kerja boleh duanana kiwi ku aja teh kerja hampura emak jeung bapaknya cobaan sabulan sakali we kitu bade moal sabulan sakali cobaan. Halo? Ya, jam 2 ubahkan salaki aja teh. Geus kitu teh kumaha Pak urang? Oh, sok ubah jam 2-nya. Ubah jam 2, ubah jam 3 tuluy teh kacai geus dicai teh kiih hungkul aja. Datang dicai langsung tarik selimut HS di wae aja gugurna mah kitu masyaallah tabarakallah. Ya, aja Bapak punten, udang jadi salaki da biji osok. Komo kapangan euy ngaos jam 2 setengah 3 aja. Atuh wae atuh ka jaman sieun nya. Oh siap atuh kitu mah. Atuh ka jaman sok kieu we aja bina dengeng. Lawan kok beli lulutan. Beta ka dengeng kucuk. Goblok. Mau gapokan gitu. Goblok di wae. Oh sing goreng survei membuktikan aja. Jantan upami akang punten awewe kiih. Punten upami papang teh teu cukup cai 1 ml. Goblok deui begitu tah. Pokona geus kolot pakai. Matakpan papang teh kabagi 3 cek santri. Hiji aya papang parawan, 2 aya papang menengah 3 papang geus kolot aja. Jeung punten keur bapak-bapak ari ngompo teh ulah sok bari nangtung tapi bari calik ieu carana tah. Diperhatikan pami kieu. Ieu patah punten. Ini menurut kesehatan. Jantan terus dia dicapit Pak. Punten tapi di majorang dikitu-kitu lalaunan. Sabab pula sanecer lah gitu. Sekedik eta teh kaum kesehatan dina atawis punten nalika urang samuran kencing. Jadi lalaunan kieu. Ari keur eujeut cenah kumaha? Eujeut mah kieu. Eta papang teh 3, papang parawan, papang menengah, papang sekolah. Ai papang parawan mah kieu. Sabab kehalangan ini ari ece nu geus menengah kieu di sadana teh mulak ece jengkol putoy Gusti ya Allah helomana kali acan anu geus kolot kumaha ieu nu geus kolot mah Coca-Cola awak kok ece punten sanes ngiran panitia kuliah Coca-Cola teh sanes ari pantesna beurang teh mah aya Pocari Sweat ece hari Pocari Sweat pengganti ion yang hilang. Mata di abdi ayat cerici boga salaki mang ion ngatur ke ambunya cerici paling seri kakak huipan Pocari Sweat. Ditanya ku insuna, mak batu masalah di sana akion ngatur ke tanah hari mak cenah kalakah ayat huipan Pocari Sweat. Jangan gadeng sabab Pocari Sweat itu adalah pengganti ion yang hilang. Huipannya Pocari Sweat ngahayo masya. Punten begitu mah tadi teh. Coca-Cola, masya Allah. Itu yang bukan ke bapak-bapak ya jadi ke uswah jadi anak ya. Papang ieu sameunahna beuring nangtung kieu.
Nyieun angka 8 ulah bapak kami kumaha lamun diturutan ku anak jeung incu mata paling aya kaidah kieu ayahnya kencing berdiri anaknya kencing berani teuing kumaha incuna nah baru lompatan tah kumaha masyaallah tabarakallah eta teh uswah teh seuludan jantenkeun ku urang contoh geus kitu teh kumaha salah kita mulai eleh-eleh akang ngerasan eta ngilu kanu jadi pamajikan ini kacai da we sarua wudu Pak wayah nanya hayang teuing cenah mama dipimpin salat tahajud cenah ku bapak tong lami teuing bapak 2 rakaat 2 rakaat oh sok tara kitu urang sekali-kali mah eueuh angkat salat sebagai pimpinan ku urang sadari imam geus kitu teh salat salakina lamun majikeun ngamakmum salakina jadi imam beres teh salat dirinya angkat deui ku eueuh teh salak teh Pak wayahna kudu ngadoakeun abdi jeung anak jeung incu jeung mantu maafin bapak eueuh cenah pan bapak mah teu bisa bapak we ngadoa mah penting mah bapak ngadoa we angkat pandangan salak iki ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim dan tara biasa kudu keneh duduk sila salaki bapak atuh mama kaharep naon mah ngadoa nah bisa gitu mama ngadoa lah kieu dikeun murid kasepuhan di dia biar kudu bisa ngadoa eueuh angkatkeun pandangan kieu aminan ya gue siap ya Allah ya Rabbana jangan kayak gitu ya Rahman ya Rahim dipikir dibulak balik dipapain dirasa-rasa mungkin salah kita nongkrong mungkin kita cina ngadoa sama lainnya aja gitu Gusti Awi hari can diganggu si akang gimana balikan lagi dipikir dibulak balik dipapain dirasa-rasa Gusti jadi bukan bohong disaprak rumah tangga jeung si eta teh jelema ditukar balangsa cek salake teh kumaha sudi kudu ngaminan oge hoream teh mun kitu Kang duduk cenah bawa jeung tukang akang kahareup deuh ngadoa are aminannya bos siapkeun amin kan kita bawa pinter kali ya ini mah akang ngadoa kieu Tuhan kabulkanlah doaku ini salah kita pemajikan teh nongkrong kieu kieu teh asa pernah ada ngidi nu hajat cenah yeuh dan mereka doa geus ngadoa terus urang suntakan cium tarang salaki osok tara Gusti urang ka Mekah acan hajian acan kaparangan di imah ya salaki eueuh tah kaparangan copot tarangna ku eueuh teh nang lain tarang baga kade tahu sababna kieu teh pun ngurupan sakali nyium tarang salaki sarua jeung nyium hajar aswad gorowok ya teh datang ka ibu Pak euy adalah sakadang ya naon lain tadi cecep ustad di ngecek ustad cenah payah cenah kudu nyium tarang salaki sakali dan nyium teh daripada lah naon sarua jeung nyium Haji Ahmad atau di amak cecep salaki ada gitu tadinya hajar aswad jadi Haji Ahmad geus kitu teh kumaha cokot heuh pe Katolik itu mah sok rio deulih tara set duduk cenah saya cek salaki buru atuh mah cangket kena atuh makan mah heula kitu cobaan sakali sarua jeung nyium hajar as komo aya 10 kali na eueuh bade dilaksanakeun moal datang ka imah teh jauh kitu nah jadi pamajikan jadi ebel kieu saya teh cenah gara-gara ngaji jeung Ustaz Jangkuilun jadi cenah bawa ebel masya hukum teh ya sing kawadu da Kangjeng Rasul ge kanu janten garwana kala nyebut nami kade ya Humairah wahai yang pipinya kemerah-merahan ece osok darah dikitukeun ku salaki paling banter cek salaki teh hei si beulung beungeut
kadang punten urang masuk di titah-titah ku salah kita nyieun kopi weh kadang sok dipimana ku salah amak kita sok bari butuh tara oh tak usah baca mak panjang kopi oh siap mak kopi cure kopi ka dia udah bawa oh ya dia namanya cure kopi ka dia kocekeun kocekeun nah cuma salah kita ya mungkin pada kali kalau ada terus balik pesawat cangkul jadi ari kopi dikocekeun ku aja bikin kamu ka saha ka salah aja punten moal jadi pahala jeung ganjaran lamun aja sok kutuk mata sing ridho sing ikhlas gitu istri solehah mah tukang ayeuna ngawisan aja datang malam Jumat ke penting tawisan ku aja tadi dinya aja ke dandang anak kumaha hiji ieu ngaudak langkah 3 senti setengah meni heran kabina-bina perci siga calon bulan aja lipstik mirabela pasangkeun 3 senti setengah amun cuyina kabina-bina perci siga ayeuna mau tas kada mencak aja pek angorak sukano paling seksi lain ke batur keur salah kitu cicing malam Jumat persolawatan jam 8 cicing ngaliwat barade ye osok kara gitu mau aku cenah adu naon bedana jeung surapi heuh naon bedana punya tawisan tak ojek teh barade ye Pak nawisan wungkul gaduh pahala jeung nganyaran kade cara kusadana insya Allahumma sholli wa sallim wa barik kembali lagi bahwa Kangjeng Rasul teh jalmi anu mulia dimuliakeun ku Allah, jalmi anu agung diagungkeun ku Allah sehingga Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia diparajanake ku dua bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa muhayyan kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun qarra sallallahu Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia ece eteh ibu tidak nampak dohirnya Kangjeng Rasul tidak terlihat oleh dua bidadari surga Siti Aisyah dan Siti Maryam tapi nu katingal teh hanya sebatas cahaya hatta intaha ila hijabil ummah sehingga tempat anu poek oge janten caang sababiah lahirna Kangjeng Rasulullah ya ruka dua na Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia kumaha wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa bi ayadaihi ala ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah Kangjeng Rasul napakeun dua dampak pandanganna masta ka tanah ka langit naon maksudna kitu eta teh musiron ila rifati qadrihi ala sa'iril bariyah ngaisyarahan bahwa Kangjeng Rasul teh bakal jadi raja di antawis raja-raja nu aya dalam dunia sadayana alhamdulillah nu terakhirna Kangjeng Rasul thayyiban dahinan makhulatan bi kuhlil inayati aina hiji Kangjeng Rasul teh lahir ke alam dunia tos seungit sadayana maka hukumna sunnah urang anu minyak seung osok tara ye lain teh kaonangan wae make minyak seungit teh aja di bumi urang sebrot minyak seungit kita awak urang seungitan imah pahareup-hareup tin salaki awak bau hayam aja palingan salaki teh utah-utahan wae naon teh utah-utahan wae karacunan kelek pamajikan kurun tah hileung nahun teh kuaja teh kurun ya dudutan kuaja teh seungitan kuaja awak aja seungitan kieu carana ieu abdi rek ngajajah ka saden tinggal ka dieu saden tinggal enjing atawa engke we ti dieu euceuk meser minyak ngamina ka Sabalangka eta ka Sabalangka dipeser ku euceuk ke malam Jumat kirang langkung jam 8 euceuk ngadoa heula sholawat Rasulullah Muhammad Rasulullah kocrakeun ku euceuk 3 kali kosok geus kitu sebrokeun ku ece sebrokeun ku ece atuh ustad meureun bayak teu naon ngan alhamdulillah salaki ece asup ka kamar langsung jeger harita eta kameureun loba teuing insya Allahumma sholli wa sallim wa barik simkuring bade manggil dua jami nini emak-emak nu sepuh anu pangsepuhna anu tadi parantos disagikeun ku panitia mangga kang emak-emak kade kapanggil pada ka panggung
Punten panitia ada Umi di atas Umi. Satacan punten sim kuring beres, setelah mengaduk aku ingkar sana dengan dia, sim kuring pada mangela sepuh mandiri. Mangga maka dina. Manggur. Dua jam nih, weh. Tadi pasti saya bikin ke panitia. Sok mak. Tepuk tangan kau mama 2 jam ini. Sok mak tadi. Punten ini dikurang naik ya. Aku bentar di bagus. Terus. Maka dia mak. Sok mak cari. Kiai, Oh, Pak Kiai. nah cari. Ada yang mau muter mak. Boleh muter mak. So. Oh. Ada kursi jadi. Tika namun lah. So. Sekali tepuk tangan buat kesepuhan, mangga. Mak, ya minta. Jawa ngambil lah. Cek, coba. Cek, coba. Cek. 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 Ini jadi ah. Siksa. Mana? Cek coba. Cek coba. Cek. Cek non. Biar Pak. Kalau. Pak. Ayo mah balik naon ke dari ya. Dikiwar. Mak, sana nami. Mak sana nami. Mak anak alhamdulillah mak anak dia dari Siti Saroma di Siti Saroma dia. Oh yang tadi kan itu. Oh marah. Yang biasa we marah. Maka itu jangan marah-marah ya. Masya Allah tabarakallah. Mak, punten. Urang teh kamari parantos ngalaksanakeun kemerdekaan Republik Indonesia pesta rakyat 17 Agustus berarti emak teh kada emut kana 17 Agustus rokaat mesti mama 17 Agustusan wae jadi kan balap kalu kamari jadi emak teh kada emut kana 17 hah 17 oh iya ke 100 tahun sana mama bios mah bios jadi emot dengan 17 kakak dan sama wihadei emak deh kita emot dengan 17 Ramadan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kurang teh kita ngajaga panca indra masih Pancasila kade soca panangan sampai nanti panca indra. Oh berarti hari Pancasila ya seberiji sabaraha sila mah ya 5 seberiji mah 5 cinta 5 seberiji 5 1 ketuhanan yang maha 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus, tepuk tangan dulu buat semua. Sakit oke aja apal kene. Coba mau apal kene coba. Lagu Indonesia Raya emut kene. Sok coba. Tuh 2 3. Indonesia. Di sana aku jadi pandu. Ya, udah bagus. Kangjeng Rasul lahir di mana? Mautnya di mana?